Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Innal hamdalillah usolli wa usallimu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Kalayan nyebat nyebut nyebit asma Allah nu maha welas tur maha asih teu pernah pilih kasih kanu bungah kanu sedih. Runtun syukur anu masyhur kagungan Allah Rabbun Ghafur nu maha ngatur di handap mewah di luhur mikanya kajalma jujur sarta nyarek hirup takabur. Sholawat kali salamna Allah mugia ngocor ngucur malah ngecer kajunjunan urang sadaya contohin urang sadaya kiblat hirup urang sadaya nyatana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalayan parantos ngakrat ngagurat ka para sahabat anu opat nu teu beurat kana salat nu teu heat kana zakat, ka para tabiin tabiah nu keukeuh pageuh nyekel sunnah, ka para kulawargana nu anceg panceg istiqomah imanan, teu unggut ku kalinduan, teu kedag ku kaanginan, teu luntur ku kahujanan, cadule ku kapanasan. Urang mundut kanu maha agung, urang canta kanu maha kawasa, nyarande ka Gusti Murgahing alam. Muga-muga dina ieu pangaosan sing sae pangaosna, mugia dina ieu pangajian sing alus pangajena. Sabab nu ngaran hirup tong ngarep-ngarep urang diajen batur lamun urang teu bisa ngajenan batur. Tong ngarep-ngarep urang dihargaan batur lamun urang teu bisa ngahargaan batur. Tong ngarep-ngarep urang dihormat batur lamun urang teu bisa ngahormat batur. Matak jalma anu alus nyatana jelema nu bisa silih ajenan jeung batur. Acan. Para asatid-asatidah, qori-qoriah, mubalik mubaligoh, tokoh agama, alim ulama, ketua MUI, ketua DMI, anu kusim kuring dihormat, guruaneun pikeun sim kuring. Ais pangampih pupuhu lemur, kades, kadus, RW, RT, BPD, lebe, tur LPMD. Ibu mewa bapak sadaya anu lenggah linggih dina ieu patempatan. Kalayan hempak berbayaksa rekep dinding papak sarua nepi ka ridho mawa payung bari huhujanan. Ngan hampura di situ jadi ibadah rugina leuwih ti saki. Lamun ibu meuli pulpen pasti keur nulis. Lamun meuli jam pasti keur nuduhkeun waktu. Pulpen nu kumaha? Pulpen nu alus, naha pulpen nu dijieun tina inten lain. Pulpen nu dijieun tina emas lain. Pulpen nu alus mah pulpen anu napak nalika dipake nulis. Jam nu alus, jam nu kumaha, nah jam nu dijieun tina inten lain, jam nu dijieun tina perak lain. Jam nu alus mah jam anu nuduhkeun waktu kalayan tepat. Tah ayeuna manusa nu alus, aya manusa nu alus, manusa nu kumaha, nah anu boga gedong sigrong mobil mewah sawalega can tangtu. Jalma nu alus mah jalma anu cocok jeung fungsi dijieun sebagai kamanusaan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Teu samata-mata kami Allah nyiptakeun jin jeung manusia lamun lain keur ibadah. Pulpen keur nulis, jam keur nuduhkeun waktu, maka Allah nyiptakeun manusia keur ibadah. Ieu mudah-mudahan we jadi ibadah. Ngan pangaosan ibadah teh gumantung eusi hate. Pangaosan alus kudu bareng jeung hate nu alus, bubar ti dieu teh bakal katempo akhlak nu alus. Pangaosan alus hate kotor, bubar ti dieu teh da angal ngocobrot ngomongkeun batur. Jeung dulur teu akur, jeung tatangga pasea ka batur sirik jeung pidik, panas ku harta batur, pangajian mineng tapi hate sarupa kitu, alus ngaosna alus ngan hate nu kotorna. Matak hakikat hirup nu kudu ku urang dibersihan lain awak tah hate. Da ngageulisan awak mah soal babari komo ayeuna zaman modern. Bibir hayang beureum aya lipstik, beungeut hayang bodas aya skincare, make skincare beungeut bodas da punuk merenge.
Belangna awak leuwih alus katimbang belangna hate. Belang awak tato ngaranna bisa dipupus, tapi belang hate kamana eudeuk mupusna. Mata nu ngaran kahirupan satiap manusia nu kudu ku urang dialusan teh tah eusi hate. Mata kelalakuan kahirupan segala rupa jalma hayang kumaha bae oge gumantung eusi hatena. Da teu sakabeh jelema ahli ibadah bakal ka surga, jeung teu sakabeh jelema ahli maksiat bakal ka neraka. Naon sababna? Jalma ahli ibadah can tangtu ka sawarga, jalma maksiat ge can tangtu ka neraka. Sabab ahli ibadah sekalipun lamun nolol sifat sombong leungit pahala ibadahna lantaran kalelet beak ku kasombonganana. Ahli maksiat tungtung hirup nepi ka tobatna beak dorakana leungit dosana lantaran tobatna. Matak hirup manusia tong sok nyanyahoanan kana gorengna batur da urang ge can tangtu hirup urang jigah kumaha. Ngaran-ngaran manusia dua rupa anu aya dina awak urang bener salah daek kedul alus goreng pan eta teh manusia ngaranna. Kadang-kadang di dekat tuhu urang teh aya malaikat, di kenca teh aya setan. Tah manusia mah di tengah, kadang-kadang jadi malaikat, kadang-kadang jadi setan. Lamun ibu kerja di malaikat sabar, kerja di malaikat tawado, kerja di malaikat narimakeun, kerja di malaikat narima ti salaki sanajan leutik, kerja di malaikat loleh ka pusing, gabret, popolotot, sesebret, karena gosip beuki. Matak awak urang teh sakabeung mah jadi malaikat jeung jadi setan. Matak nu ngaran kahirupan manusia nu kudu dialusan teh eusi hate. Ta ieu ti luhur sausap rambut, ti handap saibat dampal ngaranna kurung. Ai kurung kudu tepung jeung kuring. Kurung piit eusi beo leuwih alus daripada kurung beo eusi piit. Tiung nasaragam, baju nasaragam, ari hate teu saragam. Ta eta teh kurung beo eusina piit, kadong-dong ge lemes luarna ngan remet eusina. Tuh kalayar beurit ecai beureum pikabitaeun karaos di dahar mah pan racun. Jadi ngalusan awak mah basajan we, wedak pake, lipstik pake, bareng atuh jeung amis budi, ulah wedak kandal bibir beureum aiteun haseum pamatu. Batur moal ngahargaan wedakna, batur moal ngahargaan lipstikna, tapi batur bakal ngahargaan karena ahlakna. Maka ahlak adalah sumberna celik putih celak herang gumantung hate nu wening galih tanpa pamrih. Well, ya kakara well. Tak ieu teh cangkang ibu. Ngaran-ngaran ngalusan cangkang geulis paling nepi umur 30. 30 kaditu mah geus eueuh nu ngaran geulis. Boga budak hiji gumelis, dua cumentil, tilu pakusut, opat awut-awutan, boga budak 5 budeg-deg awak ngebeukahan, kasur nomor hiji beak ku sorangan, salaki manalako kena tabang dameotan. Tipat teh ceuk salaki gede-gede teuing awak teh hegletikan punung ibu leos ke kantor desa ngayakeun senam 2 tahun senam, dah haben wae senam tapi awak kalaku beuki meber. Nah nusuk senam beres senam goyobot somro misro liliwetan ongkoh toong salaki bet ngabegungan mikiran hutang urut goyobot dek geulis mah anger 30 ka handap 30 ka luhur mah geus eueuh nu ngaran geulis. Budak ABG 18 tahun gumelis bae nama kejeng bae boga modal geulis nini gumelis hayang dicekek. Nah geus beak modal. Matak paingan eceuk Nabi pergunakan waktu muda samemeh datang tua. Artina urang keur ngora teh pake sing bener leukeun diajar, sing aralus jeung sasama, daek ngaji kana kitab, beh dituna engke geus kolot teh boga modal kahirupan lantaran bekal keur ngora. Hate, jelema hatena kudu kosong, ai kosong teh teu boga naon-naon. Bisa dibisakeun, alus dialuskeun, pinter dipinterkeun, daek oge di daekeun. Ayeuna ibu kajian hujan bawa payung ieu teh keur kata pelan ku daek da keur ngedul mah halodo ge cadu datang. Nya heuh bener nya. Heuh nyaho abdi. Matak jawaban jalma nu bakal dibere kasalmetan teh innallaha ma'ana, saestuna Allah nu babarengan jeung urang. Kuring hayang nempo nepi ka detik ayeuna mana jelema nu bareng jeung Allah teh mana? Nah barudak maca sholawat bareng jeung Allah cantang tu, nahana gerhana ceramah bareng jeung Allah cantang tu, ibu pengajian ayeuna bareng jeung Allah cantang tu. Isuk aya gendai pengajian ustadna
kudu urang dia nu ceramahna bari hujana seperti ayeuna mungkin teu jamaah lobana seperti ayeuna. Geus kajawab berarti ieu pengajian ibu datang lain jeung Allah jeung naon hayang panggih jeung anuna TikTok. Allah geus leungit nu aya teh geuning hayang lepok kuring we. Nana gerhana jeung budak hadroh apakah maca sholawatna apakah kuring ceramahna jeung Allah teuing. Cobaan tahun hareup ulem deui tong dibayar sapeser-peser acan datang moal. Sadar teh sadar berarti urang teh geus ngaleungitkeun Allah nu aya na hate teh duit jeung duit we sedengkeun ancaman Allah jelema karena dunya dibikeun dunyana ngan akhirat moal kabagean rugi hirup atuh kumaha na gerhana ceramah teu ngarep-ngarep dibere ngan satiap kuring diulem ya osok marere atuh kumaha lamun ti dieu teh mere mung akur jeung batur hirup teh teuing batur mah marere ieu henteu dan nu teu meunang mah kuring narip harga teu meunang lamun kuring nepi ka narip harga kudu sagede kitu berarti dunya teh geus diatur ku awak urang padahal dunya mah diatur ku Allah hirup mah samilikna sarizkina leutik mawa sehat leuwih alus daripada gede isukna bengek. Ibu teh kusalaki teh dibere 50 tacek Allah teh katangtuan Allah teh 50.000 hiji ibu sehat dua jag-jag katilu rumah tangga bakal awet da 50 menta we ibu teh kasalaki 100 salaki merena bari dialungkeun artina teu ridho tuang ku ibu bengek kadahar ku anak teu cager kadahar ku salaki geringan tah kade bisi lain milik urang nu aya jadi panyakit mata hirup manusia sok tarimakeun perkara nu dibikeun ku Allah ulah aya bahasa aral ulah aya bahasa pusing naha katangtuan Allah. Ibu cicing di daerah ieu Sukabumi pan jauh ka kota tapi da geus jadi katangtuan Allah tarimakeun we lawal geuning corona kamari nu di kampung mah teu keung ku corona naha pira kadar gawe macul coba nu di kota bangkrut ekonomi ragrag ekonomi mobil dijual kongkorong eueuh ku corona teh apan di kampung mah kongkorong ado nambahan nah kuring apaan loba diteun kuring orang kota parinah ke kampung datang na corona ayeuna teh di kongkorong ngan teu bisa dijual da cenah kongkorongna tina lajada lajang tina COD nepi ka warnana ge apal konengna teh koneng pisan geranya urang tempok hirup kudu bisa narimakeun bu kades jadi kades pak kades jadi kades pek tarimakeun takdirna jadi kades mata hirup entong ngeluh capek jadi kades teh simpel jawabanana lamun capek eureun bener hirup baru dah hadroh ripuh gigian teh riren da nu maksa mata hirup sok tarimakeun nu penting mah leutik tapi sehat daripada badak mata bengit mendingan ge neangan mah naon perkara nu bakal ku Allah disalametkeun keur awak urang. Ibu baheula bobogohan jeung nu kasep bari beunghar ari jadi jeung nu petot tarimakeun naha sabab Allah deuk nyalametkeun awak ibu nu kasep bari beunghar ternyata salingkuh wae pan ibu boga salaki petot mah mungeun salingkuh naha da eudeuh teh teu payu-payu mata hirup dina agama nu kudu pinter teh teangan hikmahna ibu dihina diledek dicaci dimaki naon hikmahna ibu mulia di akhirat lantaran hinaan batur tapi sabalikna keur jelema nu sok ngahina hina di akhirat lantaran ngarendahkeun wae batur weh mata hirup ragrag we kana panyebut nana gerhana disebut ustad disebut kiai disebut ajengan haroreang naha sieun teu akur jeung gawe maknya ya ustad parasea na kudu kitu gaweana ustad berarti disebut ku batur ustad ai pagawean acan jadi ustad mata kuring mung disebut ustad naha era leuwih hade nafsu cicing di preman katempo jahatna daripada nafsu cicing di ustad teu katempo tukang tipuna bener lur mata ulah legeg hirup pakarek disebut nana gerhana disebut ustad kiai ajengan bawa kana gawena warasatul anbiya pewaris para nabi teh adalah ulama ustad jeung ajengan nabi ngawariskeun tahajud unggal peuting baru sampean ladang tahajud gerang ngacung ustad mana nu baru sampean ladang tahajud lamun mah di Sukabumi aya nu baru sampean kuring yakin lain ladang tahajud eta mah asam urat
Nabi ngawariskan ilmu bager tiap perkara nu dipenta ku Nabi dibikeun. Ya Rasul aya korma dipetik dibikeun. Ya Rasul aya lauk disair dibikeun. Nabi teh diwariskeun ka umatna ka urang-urang nu disebut ustad kiai ajengan teh. Apakah geus pasti ustad bageurna jiga Nabi? Nana gerhana boga jam tangan penta ku ibu dibikeun moal. Tah ibu teh suudon. Amung da teu bisa dibalikan deui. Apan ibu ge sarua boga barang anu alus dipenta ku kuring dibikeun moal. Tah sesama jelema pedit tong sok seuli omongkeun. Geuning urang teh can katempo gawe, Pak. Barudak maca sholawat, ibu maca sholawat. Di mana dibacana? Dina bibirna. Mana gawena? Allah. Al-Fatihah ti hiji nepi ka 7 nepi ka waladolin. Bismillahirrahmanirrahim. Eta teh karek dibaca dina bibirna. Mana gawena? Alhamdulillah sadaya puji kagungan Allah. Mana gawena? Ar-Rahman Ar-Rahim, Maha Welas Maha Asih. Mana gawena? Geuning urang teh karena agama teh karek pinter nyarita can katempo gawe ku batur lur. Lamun bener Rahman jeung Rahim Maha Welas Maha Asih, Allah ngaragrakeun sifat Rahman Rahim ka manusia, berarti bakal ngawujud dina awak manusia nyaahan, asihan, deudeuhan. Lol budak tatangga dagang comrok nonton leho meuli moal. Tuh ceuk urang oge. Geus leungit atuh bismillah teh. Budak tatangga dagang comrok nonton leho meuli moal. Nama jeung moal. Berarti ibu teh lalajo leho lain nempo comrok. Nah awak ibu kudu sadar, nah awak ibu teh aya kagorengan, nah awak ibu ge aya kaalusan. Allah teu nempo gorengna ibu, Allah teu nempo salahna ibu, Allah teu nempo teu ejregna ibu, tapi Allah memunian kagorengan manusia nu dipunculkeun adalah kahadean manusia. Berarti urang disebut kebatur teh karek cangkangna eusina mah can apal. Bener? Da aya nagena gerhana disebut ustad teh lantaran ibu lalajo ceramah. Coba lamun ibu lalajo eusi hate kuring nu sebenarnya cantang tuh kuring disebut ustad bawa nyebut lagi haram jadah. Allah teh nutupan aib bapak, Allah nutupan aib ibu, Allah wae Rahman Rahim nutupan aib manusia. Nah ari manusia bet silih cokelan ajeng aibna nanaonan ari manusia. Bener? Batur salah urang nu ngomongkeun teh eta teh garelo. Batur nu salahna urang nu ngomongkeunana, batur boga dosa ku salahna, urang boga dosa ku gibahna, haduanana ge garelo. Da ibu ge bisa balik rumah tangga teh lantaran lalajo batur pasea. Tatangga gur gere pahereng pasea, kumaha ceuk ibu, Pak urang mau ulah pasea we geus itu, ceuk salah kitu heueuh kuat ganeng haben pasea tapi awet. Kumaha ceuk ibu, heungan awetna mah kerajet. Cek bapak teh anehnya rumah tangga teh geus heubeul tapi loba anak. Cek ibu teh tempo anakna harasem beungeut. Kumaha cek bapak? Heumeureuh mah nyieunna bari baeud. Ternyata ibu teh loba pasea jeung pamajikan jeung salaki teh lantaran lalajo batur pasea. Matak batur salah, batur teu ejreg, batur teu balik. Pelajaran hirup eger urang supaya urang teu akur jeung teu sarua jiga batur. Weh. Mangga bismillah teh butuh gawe lain sakadar dibaca. Bismillahi kalian nyebat asma Allah Ar-Rahman nu Maha Welas Ar-Rahim nu Maha Asih. Lol budak tetangga dagang comro nontot leho tembongkeun wujudkeun sifat Rahman jeung Rahim. Ka dieu jang emak boga duit 5.000 ngan teu hayang comro emak mah kabitana ku polo nepi ka hejo. Bikeun duit 5.000 sing-sringkeun jang eta leho di balong emak keur parab jaher sing-sringkeun sebreng-sebreng bersih lehona eueuh lehona payu comrona payu comro lantaran duit lehona. Itulah bismillah. Kartos ibu kade darada jero ieu teh aya nabi ku kodrat Allah ku izin Allah ku takdir Allah ku widi Allah ku kawasa Allah. Geuning urang masuk ngaku lamun kabehana nabi ku kodrat Allah ku izin Allah ku takdir Allah berarti ulah aya pengakuan diri. Bisa ku kudrat Allah dibisakeun, dahe ku Allah didaekeun, pinter ku Allah dipinterkeun, matak bejakeun ka jelema anu pinter ngaku pinter nu kitu teh ngaranna sombong. Iblis wae ahli ibadah ditolak ibadahna lantaran sombongna. Nu paling paur urang datang tahajud mumu duhan teu maca Quran teu pati pangajian ai daek ai sombong ti bareto tinggal adu hareupan buah-buah iblis teh guruna urang. Bener? Barudak maca sholawat tadi
Sallallahu ala Muhammad. Berang atuh ngarah tetiris. Sallallahu Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ulah waka jero teuing sakieu we genaheun teu. Tah, geus maca sholawat digenah-genah kitu, naha genaheun keneh dina hirup. Lamun ieu sholawat genaheun kudu katempo ucapan ge genaheun ka batur. Ulah sholawat dibaca tapi ngarendahkeun batur, sholawat dibaca anu genaheun tapi ngaledek batur, nuding batur minta batur ngaleyak batur. Sholawat nu mana nu keur dibaraca karek alus dina bibirna can alus dina ucapanana. Genah ku ceramah kieu mah ungeuk dara rumasa. Sholawat di masjid digenah-genah, datang ka imah salaki keur sare listrik nititan budak mijah parem lampu dahareun eueuh beas-beak genah keneh ucapan. Borobot we poporieun aing ti masjid sholawatan cing nu di imah teh nyangu-nyangu atuh nepi ka gablek salaki teh asa mengukut marmot. Berarti karek samet alus ucapan sholawatna can alus bahasa saenggeus maca sholawatna. Saha eta urang teh didinya Pak tempat hirup teh matak boro-boro merangan batur, boro-boro lalajo kagorengan batur, boro-boro lalajo kasalahan batur, awak urang ge sabenerna omeaneun. Well, bener. Salat alus alus, salat alus kudu bareng jeung hate nu alus. Bubar salat ge bakal katempo akhlak nu alus. Salat alus hate kotor, bubar salat ge bakal katempo adigung asa aing pang salatna. Sombong ngaranna. Maca Quran alus alus bareng jeung hate nu alus, bubar maca Quran bakal katempo akhlak alusna. Sabab Nabi disebut hulukuhul Quran. Akhlak Nabi adalah akhlak Al-Quran. Urang maca Quran di alus-alus, lamun hatena kotor, sanajan nu dibaca alus tapi tetap kalakuan bakal kotor. Nah, sumberna adalah kakotoran. Bener. Hayang ibu beunghar. Babari. Hiji we patokan hayang beunghar mah da harta teh loba ieu teh keur anyacang di tiap lawang. Ingkik-ingkik di tepi wiring di langit aya harta, di bumi aya harta, di kencak ka tubuh ibu ge bogaeun harta. Allah mah maha beunghar ngan enteupna eta harta ka saha. Lamun jelema kotor hatena geus tong ngarep-ngarep kaenteupan ku harta, naha sangsara wae nuding batur komo beunghar moal teu ngalayak batur. Teu enteup eta harta, naha lalakon hate pinuh ku kakotoran. Ilmu ge sarua ibu, ilmu teh pabalatak loba ngan enteupna bakal kasaha. Hiji satatanana ilmu bakal enteup ka jalma nu bersih hatena. Keur mah hirup bodo katambah nganyerikeun batur, komo dibere pinter moal teu ngahina batur. Matak hampura pa eueuh bodo eueuh pinter sabenerna ngan Allah ngenteupkeun eta ilmu ka saha. Bener. Batak bahasa Quran mah bahasa geus maca Quran, geus maca sholawat, geus terjemahan kieu teh hiji larapkeun, dua tumerepkeun, tilu surupkeun. Larapkeun kana rasana, tumerepkeun kana dirina, sumurep kana pamikiranana, sehingga teu wajar jelema nu boga ilmu parasea. Naha apancen ilmu keneh wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu. Kudu ulah bercerai-berai, aranjeun kudu ngahiji, tapi naha kanyataan anu bercerai-berai teu geuning nu boga ilmu kahartos. Ongkoh cek agama teu meunang pasea, tapi naha nu boga ilmu ngadon parasea. Berarti ilmu lain eueuh aya ngancan jadi cahaya. Matak cahayana ilmu anu mahal mah cahayana lain ilmuna. Ilmuna mah murah, ibu tinggal masantren, ibu tinggal sekolah, ibu tinggal ngupingkeun ceramah, beunang ilmu ngan oncor mah cantang tuh. Bener. Da kabeh oge jelema arapal atuh bab sedekah tapi pan sedekahna mah teuing. Kabeh ge nyaho ilmu tahajud tapi tahajudna mah pan kadon hees. Bener ya teh. Ibu ge apa kasalaki kudu hormat tapi duit leutik mah geuning jamotron. Ilmu na boga ngan cahayana eueuh. Takade urang teh Pak deuk sapinah jurumiah sulam topek tijan mantek maani bayan balagoh tafsir Ibnu Katsir jeung tafsir kabehanana silahkan hafalkeun, tapi pertanyaan parantos kapigawe.
sakitu ilmu teu kudu riweuh deuk sapinah jurumiyah sulam topek tijan mantek maani bayan balago Ibnu Kasir alulu wal marjan ngaran-ngaran kitab apal kabeh ulah waka sombong pertanyaanana simpel parantos kapigawe lamun acan kapigawe naon rek disombongkeun tina ieu awak eta mah karek bentuk hafalan can katempo dina pagawean. Da ibu ge bisa atuh ngaji subhanallah bisa kan sarana lagi osok geus salat subuh dialus-alus subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar subhanallah wala ilaha illallah wallahu akbar naon eta ngaranna maca mana gawena subhanallah teh maha suci Gusti Allah berarti butuh pagawean sanggeus dibaca naon gawena hate kudu bersih apan urang geus ngomong subhanallah maha suci Gusti Allah na teu era ari bibir ngomong subhanallah ai hate kotor dikukut aduh batur nyen gedong nyeri hulu batur meuli mobil ratug angen batur meuli sawah si eta ngadon diabetes atuh batur nyen pila paeh bah berarti subhanallah teh karek dibaca can katempo dina gawe sedengkeun hareupeun Allah pertanggungjawabanana lain hafalanana tapi mana pagaweanana bener lamun ibu boga subhanallah surupkeun tumerepkeun dina diri subhanallah cek bibir maha suci Gusti Allah hate beresihan tina siri ka batur pidi ka batur geuleuh ka batur rujit ka batur cua ka batur sabab ibu lain perang jeung batur hakikatna urang teu keur merangan awak sorangan da kabege arapal ilmu bager tapi pedit dikukut perang sok jeung peditna ibu kabege ararapal ilmu salat teh tepat waktu tapi naha akhir waktu sok perang jeung awak bapak KBG apal yang sholat berjamaah kudu di masjid tapi urang mumul ke masjid tong merangan batur perang jeung awak bapak sorangan lawan kedulna awak bapak matak musuh nu paling nyata lain batur lain dulur lain tetangga lain baraya musuh anu nyata ieu awak sorangan bener Pak nama kejeng kudu popolotot karena kesalahan batur dalin musuh urang mah tah hate sorangan anyao ini baperan Alhamdulillah sadaya puji lillahi kagungan Allah mana gawe kabeh bisa ngomong alhamdulillah sadaya puji kagungan Allah ngan hareupeun Allah mana gawena alhamdulillah teh sadaya puji kagungan Allah berarti Allah anu kudu dipuji urang mah teu boga pujieun naon nu kudu dipuji teh awak urang nana gerhana disebut al-mukarram nana gerhana pret al-mukarram palebah mana al-mukarram teh yang mulia bisi ibu hayang apal jeung yang mulia tiup bool hayang naha mulia bijil tai kotok jadi aduk bijil nog sumber vitamin daging nage sumber gizi bulu nage eker kok al-mukarram mulia manfaat kabehanana coba awak ibu disebut al-mukarram geuning jeung dulur teu akur jeung tatangga pasya nu kitu al-mukarram hayu urang teuleuh nepi ka jero sangkan urang teu boga sifat egois teu ngarasa boga diri teu ngarasa alus teu ngarasa hebat kabehanana ge satiap manusia bener dibenerkeun daek didaekeun alus ge dialuskeun bener budak pemuda baung bedegong keun antep naha di dahar ku umur ge nincak dewasa kudu apal bapak ge baheula keur ngorasaha ulah peda urang geus kolot sing paralek atuh oi hirup jadi pemuda teh tempo abah tibah jelema nu apa aduh abah ayeuna 70 kitu sae teh baheula mah sarua jeung aing gapleh bener telem kana Al-Qur'an surat Al-Asr wal asri innal insana lafi khusrin wal asri demi waktu Allah wae boga sumpah ku waktu manusia teh boga waktu masing-masing nana gerhana ayeuna acan di kopeah engke mah tempo geus daekeun waktuna nu sameter dipake waktu nah ibu baheula tara di jilbab ayeuna daraek naon nu ngajawab waktu
Ibu boga minantu baong bedegong ngarit mumul kasawah sudi boga ingon-ingon tara di paraban kan kukut piara paraban etang-etang gaduh kelenci tungguan ku waktu boga anak hiji boga anak dua loba minantu ibu anu kedul naik jadi kadaekna peuting nyebor daekeun berang macul siapeun ngabedug oke ngukut ingon-ingon jadi beunghar kakolotnakeun matak ulah sok monis eger kedulna satya panusa boga jiwa daekna alias ku waktu sewang-sewangan bener leuwih hade waktu dina salah keur neangan bener daripada jelema keur waktu bener kade bisi anjruk kana salah jejing rada hese ya talung keneh waktu dina salah keur neangan bener loba jelema tina salah jadi bener nu paling paur mah jelema bener ti kusruk kana salah talung keneh jadi jelema salah kapangi naha jelema salah kapangi bisa eureun tina salahna da kapangi nu paling paur ieu nu datang boga salah can kapangi akhirna deudeuyeun sepuh leres apakah nana gerhana teu boga salah boga ngan ku Allah disumputkeun tah kumaha lamun ku Allah ditemrakeun cantang tuh kuring mampu ceramah di ieu tempat jelema salah kapangi tong sok diwiwirang tapi itu keuntungan gede jelema salah kapangi dina salahna bisa eureun tina salahna nu paling paur jelema salah teu kapangi deudeuy bapak beger kapangi ku pamajikan nepi ka detik ayeuna pan cager sok siapa ngausan teh awas mun beger moal mah sakali-kali deui kapok dicakar da kapangi nu paling paur anu beger nepi ka ayeuna can kapangi engke geus kolot kurumu ya budak tinu ngora lain urang teu boga salah hakikatna Allah keur nutupan kasalahan matak jelema salah nemrakeun jelema salah nemrak mah pakeun teu kudu riweuh nu paling paur mah jelema salah teu nemrak dibunian ku bajuna dibunian ku ceramahna dibunian ku ilmuna si horeng kasalahanana keur ditutupan dina sagala-galana leuwih ruksak perkara seperti itu bener weh sadil atuh dah matak nu disebut ngaji diri teh nu kitu jadi entong merangan batur dek perang mah tah jeung awak sorangan keur naon perang jeung batur kacapek-capek dergelut urang menang di bangkol itu eleh ngarengkol di penjara dua nana itu maut nya dikubur urang menang di penjara pan rugi tapi perang jeung awak sorangan matak cek orang tasawuf pertemuan paling indah bukan bertemu aku dan kamu tapi pertemuan paling indah ketika aku bertemu dengan diriku weh kunaon urang sok ngomongkeun batur teu wawuh kana kagorengan diri kunaon urang sok nyalahkeun batur teu wawuh kana kasalahan diri kunaon urang sok ngomongkeun kedulna batur teu wawuh kana kedulna diri kunaon urang sok nyaritakeun kateu ejregan batur teu wawuh kana kateu ejregan diri jelema nu teu wawuh kana kagorengan sorangan maka bakal cekas kana kagorengan batur tapi sabalikna jelema nu apal kana kagorengan sorangan teu hayang nyaho kana kasalahan batur kena ceramah lo bener unggul demi Allah meren kaharti gerayo urang bongkar awak urang pret Abdullah sholat di awal waktiha utamana sholat di awal waktu cek dalil cek agama kenyataan subuh kaberangan lohor ke asaran asar ke magriban magrib ke isaan isa ke heesan urang teh didinya gening tempat teh bener pak matak lamun dek ngukur ulah ngukur baju batur ukur mah baju sorangan pantas jeung teuna urang nu make pantas jeung teu urang nu meuli matak nana gerhana make baju kieu teh da urang nu meuli kajeun cek ibu naon eueuh kapantesan apa duli da urang nu meuli lagi urusan naon jeung ibu sugan mere ibu ka kuring henteu Pak leres ya nah nana gerhana teh di kopiah iraha ibu mere ulah gampang nyarita sabab Nabi Muhammad mah dina waktu sholat subuh Nabi keur ngadoa aya jelema balik saminggu kikituan sabulan kikituan Nabi ngadoa balik Nabi ngadoa balik ku Nabi pan ditepungan kunaon anjeunna mung didoakeun ku kami kumaha jawabanana lain alim ya Rasul lain alim didoakeun ngan inggis ku bisi rempan ku boa
aya tangkal korma ngaroyom kaburuan kami osok grag-grag di dahar ku budak kami bari eta korma teh nu tatangga sok sieun ka dahar ku anak kami lila teuing di masjid teh ngajaga beuteung anak kami. Keren nyuruh culuk cai panon nabi nangis kumaha ceuk nabi tah duit bawa beli korma eta kumaneh engke mah ngarah aman rag-rag korma di dahar ditereuy ku pamajikan ku anak ku diri maneh aman pek tah beli. Artina Islam dibawa ku nabi jadi solusi keur jalema nu sangsara poe ayeuna Islam dibawa ku urang can pernah manggihan solusi hirup. Bener? Coba nu keur kalaparan salat kumaha ceuk si itu lapan kartos mata kudu tepat karena sasaran Pak. Ibu-ibu lamun hayang gede milik tahajud geuning lo banu tahajud tapi sangsara berarti tepat karena sasaran. Hayang boga milik hayang boga rezeki pek geura salat duha ber ibu salat duha nu diarep-arep milik ternyata duha tuluy milik Allah. Deuk kumaha eta nerjemahkeunana Pak? Hartos rupina deuk kumaha eta nerjemahkeunana sedengkeun kabeh geus yakin ku tahajud lawang rezeki bakal dibuka mangga deuk 2 tahun tahajud apakah dibukakeun lawang rezeki? Mangga diajar mikir hakikatna rezeki teh geuning dibongkar ku para ulama nalika batur sare urang tahajud tah eta teh rezeki anu abadi lain sakadar di alam dunia ku tahajud eta teh jadi rezeki keur alam akhirat ngan logika urang mah rezeki teh duit matak loba nu tahajud areureun kana tahajudna lantaran duit teu datang-datang padahal lain eta maknana nu disebut rezeki teh pan rizqon ai rizqon teh perkara nu diturunkeun ku Allah ka hambana itu adalah rezeki anak rezeki pamajikan rezeki kabungah rezeki senang rezeki imah rezeki sehat jadi pek anjeun tahajud lamun hayang dibukakeun lawan rezeki ayo urang kana duit matak loba jelema eureun tahajud lantaran duit kalan bea salah gede Pak. Bener sok anjeun duha ngarah ku kami ku Allah dibukakeun lawang milik loba jelema anu duhana eureun lantaran milik teu datang-datang terjemahkeun deui ku ulama ku macet ulama aranjeun di saat batur riweuh di saat batur init-initan anjeun daek salat duha ta eta teh bagian rezeki anjeun keur nyalametkeun di akhirat anjeun kahartos badak tuluikeun ibarat jalma hayang kasep maca surat Yusuf hayang datang ngadon petot pan areureun maca surat Yusufna cintit kunaon teu sudi cenah maca surat eta naha ceuk batur maca surat Yusuf budak bakal kasep. Ayo budak mang tuh cenah tempo korban surat Yusuf lain bab kasep rupana tapi aya makna nu leuwih jero kasep akhlakna saperti Nabi sabab nerangkeun Al-Qur'an surat Yusuf adalah penerangan tentang akhlakna Nabi Yusuf lain bab kasepna da kasep kumaha genetik inung bedepek salaki depek maka nol budak beke genetik kartosnya keheula tah eta bah inung jangkung badag salakina jangkung badag tong di arep-arep nu bakal penek gurumuy jiga kuring jangkung inung geulis salaki geulis budak geulis inung goreng pamajikan goreng salaki goreng nolol budak ya kitu dalamun eta budak kasep tatangga bakal curiga iraha ustad nana ngajang kasih eta tuluikeun maca surat Yusuf ngantong dicantelkeun jeung bakal kasep beungeut kumaha lamun maca surat Yusuf ai beungeut goreng wae deuk eureun lain eta sabab nu ngaran milik jeung rezeki dibagi 3 milik nupang utamana rezeki nupang utamana sehat milik anu paling sampurna iman Islam milik nupang handapna duit cicing rezeki nupang luhurna tingkatan nupang luhurna adalah sehat loba duit tapi gering apaan ngadahar gula ge ngadon hasem kalah pacampur jeung ti ucing duit Allah awak jag-jag uloh tuang naon wae nikmat leres sepuh
tah kolot baheula paranyang umur naon nu diteangan lain duit tapi sehat mata kolot baheula mah neangan duit be aja biasa nu penting awakna sehat keun jang nu penting sehat kadar eta duit teu beunang jem teu beunang keun bae nu penting cabeur anu ayeuna jelema neangan duit nepi ka teu wawuh kana awakna kumaha lamun gering matak duit loba ngan isukna darah tinggi jeung stroke mikiran naon eta mikiran duit genah ceramah kita loba nu ungeut euy teuing ngarti teuing tunu oh ngarti heuh matak ibu juk usaha mah ngan ulah poho kana kasehatan sehat teh rezeki nu pangluhurna duit teh nupang handapna iman Islam nupang utamana matak ulah neangan duit nepi ka poho kana kaislaman naha duit kebutuhan dunia tapi iman Islam kebutuhan di akhirat matak jumpa dek macul dek ngabeduk dek ka pabrik dek karyawan dek PNS dek TNI ngan Allah ulah dipopohokeun sebab iman Islam modal di akhirat sedangkan duit mah modal di alam dunia matak jelema nu apal kitu moal pernah ngahargaan jelema ku hartana loba poe ayeuna pedah jelema beunghar goreng kalakuan dihargaan nah ari nu sangsara bari alus kalakuan nah ditempo ku juru panon kumaha paling banyak meureun paling banyak salah sijina meureun jerona ibu meureun bisa jadi teh ieu ongkoh paling banyak matak apaleun ge meureun aya di jero da abdi ge nyahona Bang Emok teh pernah ngeclok Bang Emok teh pan anggotana 5an dipingpin ku make seragam kaluhur bodas ka handap hideung bawa motor Beat asup kana gang tuluy nyieun perjanjian bari nangtu aku bersumpah dan berjanji lamun tina 5an hiji teu kabayar nu 4 kudu tanggung renteng bayar anu hiji tah abdi apal teh karena abdi pernah ngeclok berarti ibu ge bieu nyarita oh kaseuseurna berarti salah siji anggotana ibu kapangi enteng atuh ya asli ya mata subhanallah alhamdulillah teh mana gawena alhamdulillah sadaya puji lillahi kagungan Allah geus lamun kitu mah lamun deuk tahajud nyen status OTW tahajud geus teu di aku Allah teh nu aya teh pengakuan diri we asa aing pang tahajudna boga kongkorong cepret foto edengkeun kana Facebook alhamdulillah 40 gram dari suami kumasia bener teh salah sajina ibu pisan nu kitu teh bener ada teu mungkin ibu lalajo tetangga nya pasti ngaruasakeun diri betak bener kacek hatena mah urang gitu teh kapangi dua sok dengar romong deui bakal kapangi ke lamun bener alhamdulillah sadaya puji kagungan Allah manusia bakal tawado nah puji manu Allah urang mah ledekeun hinaeun cacieun makieun matak ibu nu ngahina nu ngaledek anu nyaci alhamdulillah puji manu Allah urang mah bener hirup manusia mah ledekeun cacieun makieun keun kahayangna keun karesepna batur ngahina ka urang keun bae kahayangna tong dilawan dicacapekeun dilawan geunean antep cenah ngalajur nafsu keun teu bisa eureun ku jelema mah engke ku Allah dieureunkeun ibu ngocombrot ngomongkeun batur ku ustad tong digeunggeurekeun bisi ngamuk ustad fanatik teuing aing ngomongkeun anak ge naon urusan naon jeung maneh keun Pak Ustad sing sabar antep we mun manusia teu bisa silih geunggeurekeun jeung manusia teu eureun digeunggeurekeun ku manusia maka Allah langsung nu bakal nyeun tindakan pek deuk ngomongkeun batur mah pek ngan engke ge bakal eureun di mana dibere penyakit nyeri huntu eureun jelema bener oh nyata tobat-tobat geus cager oge nyeri huntu anger sia teh ngocobrot bae keun bae antep engke ge bakal eureun di mana geus paeh ngan Allah bijil ancaman salat ditolak zakat ditolak saum ditolak ibadah ditolak teu ditarima heureun di alam akhirat bongan di alam dunia ngaheureunan hirupna sorangan naha jeung tatangga teu akur jeung dulur teu akur jeung tatangga ngadon pasea heureun dunia heureun alam akhirat aduh weh komo rob mah teuing ulah kasiniran nerangkeun rob mah bakal kasiniran kabeh oge rob
Apa alhamdulillahi rabbul alamin, rabbil alamin, rob nu ngatur, nu ngadidik, anu ngatik, nu nyiptakeun. Ibu diciptakeun ku Allah, berarti ibu dijaga Allah. Cak-cak cicing kukupu hiber jeung reungit, tapi eueuh cak-cak anu beku. Cak-cak cicing teu bisa hiber, tapi para cak-cak teh adalah reungit. Reungit hiber, tapi eueuh cak-cak beku. Lieur aya puskesmas bele ongkek uger lieur cak-cak cicing kadaharan cak-cak teh adalah reungit aya reungit pan hiber ditepak ku ibu ge hese tapi nah cak-cak teu begang kalaparan berarti Allah geus ngamilikan sanajan cak-cak cicing tapi milik jeung rezekina bakal aya sanajan reungit kartos nyao tadi nyebutkeun lieur atuh tah makom urang di mana? Nah makom urang jadi cacak cicing urang buka murid jeung guru badami cek guru euy teangan ilmu anu nepi ka maneh cicing rezeki datang cek murid moal mungkin teu usaha moal mungkin make jeung datang milih cek guruna maneh cicing rezeki datang cek guru cek muridna moal bisa Pak Kiai anger teu usah moal datang milik teh tak urang mah karek nepi ka muridnya teu usah moal datang gitu can jadi guru ternyata eta budak ngora teh muridna ini teh ke kebon anggur aya jelema keur ngalah anggur dibantuan geus ngabantuan anggur dibere kudu buka anggur aya meureun 3 kilo mah kop dibawa ka guruna Pak Kiai abdi gaduh anggur kop kumaha cek guruna kuring cicing rezeki datang maneh mah usaha eta kakara datang. Makom urang di mana Pak? Makom urang mah hampura can jadi guru karek jadi murid teu ngakal mah moal ngakel teu ngarang mah moal ngarih eta we digugulung teh tuluy matak moal aya peningkatan bener? Aduh liar deui lain bisi liar wih berobat karek dibere cat-cat jeung reungit nyebut lieur tidak komoditi tah ka Saudi aing doanana ge bener cek guru cicing rezeki datang heupan guruna mah cicing teu usaha tapi rezeki datang ti muridna cek muridna moal bisa Pak Kiai teu usaha mah anger teu ikhtiar moal datang milik init ka kebon anggur aya nu keur ngalah anggur dibantuan guruhna 3 kilo anggur dibawa ka guruna Pak Kiai tah aya anggur kumaha cek Kiai kuring cicing rezeki datang maneh mah ikhtiar kakara rezeki datang hanas nerangkeun ta tadi karek peletuk karek ngarti lamun makom geus jadi guru kieu bapak init macul pamajikan eukeur sare nyangu acan cai eueuh jengkel tah karek makom jadi murid lieur deui geranya bapak deuk macul pamajikan eukeur sare sangu eueuh beas eueuh cai eueuh jengkel nah aku jengkel jug seubeuh ku jengkel justru hiji nafsu datang pamajikan dicarekan boboko ditalapung macul moal balik isukna darah tinggi duit teu boga setruk bae pan rugi Pak coba hayu makom urang taekeun karena jadi guru keun bae teu dahar asal tong lapar kunaon teu lapar ku teu nafsu ka pamajikan teu nafsu teu amek teu geuleuh leos macul aya warung datang meuli nog asin sasiki tuluy dahareun naon jeung nog asin teh uras meuli uras 4 siki lep dituang pamajikan salamet bapak salamet darah tinggi teh datang makom guru teh di dinya ngan teuing ieu mah ditemponna ge garoreng adat pamajikan acan nyangu moal teu ngagamreng hargaan atuh pan sidik salat kene ka kebon lain hoes wae molor wae hiji rumah tangga bisa abut-abutan 2 pamajikan nyeri hate katilu moal ngadak-ngadak jadi seubeuh kaopat panto bakal ruksak lantaran digeblugeun blum
leos ka pagawean bakal curhat jeung babaturanana kunaon mah dijikan lapar bawa pemajikan teu ceureuh ninggang babaturan anu teu balik ganti euy pamajikan teh hungkad rumah tangga. Jadi urang mah makom gitu mah karek makom jadi murid can bisa jadi guru teuing pek jelaskeun ku sorangan ya mik atuh ya berat tasawuf teh berat jelema anu tasawuf tak jeung sod wau ongkok tasawuf cicing ulah disebut aneh bahasa tasawuf teh ararane tasawuf heuh tadi tasawuf mah udah ganana jadi guru cicing tapi rezeki datang ai urang mah da lain tasawuf angere teh ngalengkah moal dahar mata kitu we tuluy bener cing urang diajar mikir cek ilmu kolot loba budak loba rezeki nu karasa ku ibu loba budak jengkel loba budak loba rezeki lalu sebuah aya bahasa gitu loba budak loba rezeki tah enak urang kanyataan ari ibu loba budak naon nu karasa ruwet pak ruwet jengkel berarti makom urang encan nepi murid keneh jadi loba budak loba rezeki teh budak teh bagian daripada rezeki jadi loba budak lain loba duit tapi loba rezeki naon eta rezeki teh anak batur mah loba nepi ka doktor batur mah loba nepi ka mana-mana hayang boga budak ibu boga budak 5 itulah rezeki ibu jadi kumaha tuh tarimakeun anak urang aduh henteu lieur ayeuna bisi anak urang tarima matak rob da anu ngadidik anu ngajaga anu ngariksa anu nyipta tah lamun ibu ngarumasakeun maneh rob ku Allah dididik ku Allah dididik ku Allah diatik ku Allah dijaga ku Allah diriksa wayahna tong sok ngarobah kana perkara nu geus dibikeun ku Allah bulu panon geus alus dar dipanjangan keur nanahaon kariweuh-riweuh balik ti dieu mau motor ti kusruk kana susukan nah kasusna bulu panjang bulu panon dipanjangan rob narima halis geus alus krok ganti ku patlot ieu teh musim hujan tuh katempo geus paludar kieu datang ka imah bakal ngamuk ku salaki kumaha cek salaki ka mana halis hiji eueuh ngarerepot maneh matak bahasa rob Allah anu ngajaga Allah nu ngariksa Allah nu miara Allah nu ngajadikeun manusia mah narimakeun rob moal siri ku harta batur moal panas ku pangaboga batur rob 10 jelema 10 takdirna tong ancruk kana takdir batur da urang ge boga takdir masing ayeuna gerhana katempo ustad teh henteu nya tuh hararayang boga babaturan anu sautak seutik lieur balaka urang kabawakeun TBC Zem goreng ditempot tina dedagan eueuh merek tu ustadeun mata kieu ge da abdi ge apal ustad mah tuh pun adi Ustad Anom neme ngobrol udeng badag gamis ngangsar sorban ngagaplek mata penghormatan teh bakal beda lamun kanu di udeng sorban gamis mustami teh pan wilujeng sumping al mukarrom coba ka urang karek nolol tina mobil well kuat assalamualaikum bener naik ka luhur ge aya assalamualaikum well datang tadi dikeprokan ongkoh cek hate asarek diadukeun jeung japati datang ka bapak haji tadi panyeterek minta doa lain naon maran tadi foto teuing nah sabab jalma kadang-kadang nempo cangkang teu apal kana eus teu kabayang salakina di sungarepan buat bawel kieu teu kabayang jadi pas teu boga duit teh 2 jam ngomong lagi tapi ku takdir Allah Pak. Ku takdir Allah sa Jawa Barat mah ya alhamdulillah sih kakurilingan sa Jawa Barat ceramah teh padahal baju mah kieu
salah nama kieu pan kuring manyarenkeun kana takdir mangga Gusti kumaha takdir salira deuk dituluykeun pek deuk henteu mangsa bodoh aya nu ngelem silahkan eueuh ge bae eueuh kahayang yeuh nah jalma ulah aya kahayang dina teu kacape stres tuh anu nyaralon pejabat teu tulus geuning ka rumah sakit jiwa araredan nah melaan kahayang coba jelema nu acuh deuk jadi pek henteu kajeun da enjoy atuh Pak tah kuring teh jelema eueuh kahayang nah hayang jadi ustad henteu geuning eta bet ceramah apan takdir datang jelema teu bisa nolak nyao saha teh menjebut hayang duit teh muka jeung hayang duit lamun hayang duit ya meureun memeh ceramah geus duit heula geuning ieu ceramah eueuh duit mah si eta itu pan balikun bukan dibere aduh ampunnya mata kirup terus ditempa ku alomah gawe karena sih Pak tidak itu ilmu tidak ilmu ngadon debat ai gawe henteu pan garelo ai tarawih teh 11 jeung hiji 2 telo 11 tah dalilna jeung hiji 2 telo sing tah arosok tara garelo haben melaan 11 jeung 2 tilu ai ka masjid henteu tong dianggap Bapak garelo jeung hiji usoli jeung hiji henteu usoli henteu sing tepat waktu mana sholat akhir liar seling gawe na atuh tah ieu muludan hembura kade muludan teh ulah ukur seremonial teh hanya muludan cukup haji lagi mulutnya Pak Haji mulut pokoknya mulut lain di bulan mulut sabodo nah abang Pak Haji nang belum ada mulut teu kebagian nyawayana kebagian anak ayeuna oh nyata cenah hujan bae da jelema loba nu butuh atuh kumaha can lamun jamaah ngan saeutik apa duli deuk para lagi juk bae nah takdirna ti Allah kudu kitu kuring deuk narima teu kudu riweuh nyao si ieu mah kana amplop Pak nah memang nak banget urang teh banget duit gitu iya muludan ai muludan naon mieling kalahiran Nabi bener Bu babari teuing eta mieling kalahiran Nabi enteng teuing nu hese mah lain mieling kalahiran Nabi piraku urang geus kolot teu eling-eling mieling kalahiran Nabi piraku teu eling-eling budak ge osok nadoman Nabi lahir tanggal 12 Rabiul Awal poe Senin tahun gajah tuh budak leutik nyaho piraku ieu geus kolot judulna mieling kalahiran Nabi babari teuing nu hese mah lain mieling kalahiran Nabi nu hese mah eling kana nu geus dilahirkeun ku Nabi cicing aya bahasa patil sapat mieling kalahiran jeung mieling nu geus dilahirkeun beda mieling kalahiran mah tanggal Nabi lahir mieling nu geus dilahirkeun mah akhlakna Nabi urang mieling kana kalahiran Nabi can tangtu sadar kana akhlakna Nabi matak muludan unggal tahun tapi pas saya mineng muludan mineng tapi kata tangga pedir muludan mineng tapi yatim diantep muludan mineng tapi ke masjid kedul muludan mineng tapi pamer wae pangaboga buka gelang ti dieu gibrikeun hayu geus tak lieur sia teh jadi ieu teh karek eling kana kalahiran Nabi can eling kana akhlakna Kangjeng anu penting mana duanana ge penting ngantong sok silih salahkeun peda batur tara muludan si eta mah euy lain golongan urang tara muludan boa akhlakna mah aya di ditu jadi batur tara muludan silahkan pek bae silih hargaan urang nu sok muludan aya teh akhlak Nabi di urang wallahu alam bener kunaon Nabi lahir tanggal 12 cek urang Sunda kalakai murag gede angin lamun teu diizinan ku Allah moal murag lantaran angin muradna eta kalakai biiznillah ku kudrat jeung izin Allah lain ku angin Nabi lahir tanggal 12 geus bagian tina takdirna ternyata ku para ulama dibongkar angka 12 teh angka sakti
palebah mana saktina ibu salamet ku angka 12 bapak salamet ku angka 12 kuring salamet ge ku angka 12 nepi ka eta angka 12 dunya jeung eusina ditimbang jeung kalimat anu 12 huruf berat keneh kalimat 12 huruf katimbang dunya jeung eusina naon la ilaha illallah tak loba geuning tata cara di urang tahlil tungkul nu ngagideg nu muih bae we nu tungkul ngapakeun la ilaha illallah bari tungkul la ilaha illallah hudang-hudang dahar aya oge nu maca la ilaha illallah bari ngagideg la ilaha illallah la ilaha illallah citemang stop naha teu tungkul tempo ku maneh nu tungkul ngadon sare jadi mang digudag-gideg marah teu sare tanu paling patuh paur nu muih illallah 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 bari perem nah da pas brai itu kuat pias banget nah batur bedahar saya teh mah gologok ongkek tong pasea nu tungkul nu ngagideg nu muih tong pasea nu dibaca mah sarua la ilaha illallah tah datang keterangan nu tadi mana gawe saenggeus maca la ilaha illallah gawe naon atuh gawena nolak ilah salian teh Gusti batak hirup teu kudu jengkel teu kudu arah nah make jeung kudu jengkel da jelema jengkel teh aya kahayang teu katedunan jadi jengkel coba lamun jelema teu boga kahayang make jeung kudu jengkel teu boga kahayang bae bari kitu rek geus takdirna nya Pak leungit duit sabodo dan leungit teh duit da ceuk urang mah henteu jijing liar deui wih hariwang bisi pingsan leungit duit cek duit teh leungit cek urang mah henteu jijing leungit duitnya judulna leungit duit cek duit leungit cek urang mah henteu nah aya anu leungit eueuh ku Allah diceng-celengkeun di alam akhirat leungit duit nama ngan ku Allah disimpen pipah laeunana di akhirat matak sing ridho leungit duit keun bae hitung-hitung sedekah awak jag-jag duit boga umur panjang salamet coba leungit duit wah moal teu aya bangsat di urang teh darah tinggi isuk duit leungit modar ongkoh teuing barek oh bener nyao si eta mah loading jadi dibawa mikir teh kakara tungtuna oh heuh sinyalna luplep kartos Pak bapak ngeclokeun ka tetangga teu mayar-mayar janjina sabulan setahun teu mayar wae geus Pak tong jadi riweuh bisa jadi itu teu boga bisa jadi itu teu mayar bisa jadi itu lantaran bacupit ekonomina watir jeung karunya awak bapak sehat jag-jag duit teu lapur simpen di akhirat matak leungit teh duitna hakikatna mah kahadian mah teu leungit matak sing ridho narima kana takdirna aduh teuing cenah ngomong wae situ udah ieu gede mah cenah lebar ari ongkoh tadi geus ngarti oh ai kalimatan nu luhur teh geuning sehat daripada urang gering loba duit lebih hade sehat bae teu boga duit ai teori apa sih eta mah ari batur ngecelok duit kadon di kana Facebook tah fotona jelema teu eling-eling kana hutang ngawiwirang geus duit lapur naon dosa heueuh tong sok ngarurugi maneh hirupna nya Bu geus 12 tenawan la ilaha illallah tanyakeun ka Pak Ustad nu aya di tempat laki nu mau takum an la ilaha illallah harewosan jelema anu deuk maot ku la ilaha illallah sabab nu ngaran maut mah ibu tihana dicabut nyawa tina inung suku naik kana bitis tina bitis kana pingping tina pingping kana tarang baga tina tarang baga kana patuangan tina patuangan kana dada tina dada kana tikoro tina tikoro lep dicabut mata sehat kan sing sehatnya di mana asli orang dia oh jauh tuh dia syukur itu menit di jaket dinu ieuh bisi uih ngaos jangar dar urang dituding da eta nana gerhana dar ceramah bari hujan tapi kitu la ilaha illallah
maut eta teh cukangna maut Pak. Jelema anu bisa mawa la ilaha illallah mautna bakal salamet bari maut teh hese. Nabi wae dicabut nyawa nebutkeun nyeri, malaikat eureun heula. Kumaha ceuk malaikat aya naon ya Rasul? Umat kami nyeri teu dicabut nyawa. Kumaha ceuk malaikat? Leuwih. Nama kejeng leuwih baradagong umat anjeun mah. Bener kitu aya urang bedegong. Bener, titah zakat henteu, titah sedekah henteu, ka masjid henteu, jeung dulur teu akur, jeung tetangga pasea, ka inu bapak poho, ka salaki nganggar kerwas. Berarti heueuh bedegong. Berat ya Rasul nyabut nyawa teh anjeun mah ibarat buuk diteuneu dina adonan. Set ceuk kami teu nyeri, tapi ceuk Nabi nyeri malaikat. Kumaha caritana? Beakeun ka nyeri nyabut nyawa ka umat kami, tumplekeun ka nyerina ka nu ngaran Muhammad. Tah muncul weh cinta sejati teh ternyata Nabi ka umat. Cinta sejati mah Nabi ka umat, urang oge kudu cinta ka Kangjeng Nabi. Berat maot teh Ibu. Asli, matak nu maot mah rata-rata dicabut teh ngaburileng Pak. Set. Kieu geuning. Boleh lepe ditungkuk innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Tanu soleh mah langsung peureum. Ngalamun nu keur ngorana loba ngaharian awewe sejen kieu sabelah. Itu tuh juga nama. Sabelah tak komo ibu anu sok loba pun tapenta ka salaki beng nahikeun naon maot teh seni leuh kieu we tuluy untung lebih pintar mere mare bujung nilep sorangan ternyata jembatan akhirat teh la ilaha illallah wangsul ti dia tulis la ilaha illallah hitung hurufna 12 paingan cekolot jang kade kalakuan kudu balik lamun maneh teu balik kalakuan awas cilaka tuh berarti kolot geus nepi karena ilmu eta 12 nerangkeun kumaha atuh Nabi ku kalimah la ilaha illallah teh nerangkeun ku akhlak innamal buistu liutamima makarimal akhlak toong deui ceuk Quran laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun tah terakna la ilaha illallah teh ternyata ku akhlak. Mana bukti? Nabi init ka masjid di tengah jalan aya nu musafir Yahudi bari lolong. Nabi mah karunyaan sanajan Yahudi bari lolong disampeurkeun mawa roti dihuapan am Yahudi lolong am geus sebeuheun kumaha ceuk Yahudi anjeun teh pemuda alus ngantong deukeut jeung Muhammad teh jelema gejul Muhammad jelema teu balik Muhammad jelema teu ecreug Nabi sugan lemek sugan nyarek isuna nyampeurkeun deui dihuapan deui 15 tahun Nabi ngajamin Yahudi nu lolong 15 tahun oge Nabi dicaci ku Yahudi anu lolong ieu muludan katurutan teu akhlak nepi ka dinya. Bapak barang bere ka tetangga ngahina bapak eudeuh mere deui alus ladang muludan teh hade ayeuna ibu barang bere ka tetangga ngaledek ibu eudeuh mere deui saruan arek so ieu sia teh gitu arek tanya kuring ya cek batur ustad eta kitu bebengok maneh lamun kuring barang bere ka tetangga ngahina kuring eudeuh mere deui level penceramah leeh teh eudeuh ngantungwan 2 poe lamun si eta ongkek uger bicil getih tina irung berarti dienrin ku abdi urang teh nyunah Rasul teh teu 1% acan mata hirup tong asa aing pangnyunahna ku akhlak Nabi bea kabeh urang lain sasaha leres hiji Nabi teh datang ke masjid dekul salat ngantunkeun Kangjeng Nabi Muhammad Abu Bakar datang ke Aisyah naon nu sok dipigawe ku Nabi sak geus sateu acan salat subuh ceuk Aisyah sok masihan tuangeun ka saha ka Yahudi anu lolong nu aya di sisi jalan dituluykeun ku Abu Bakar rotina dicokot datang ka Yahudi anu lolong dimowalkeun ieu jelemana lolong nepi ka ongkek eta Yahudi kumaha ceuk Yahudi ieu mah lain nu biasa kumaha ceuk Abu Bakar nah kumaha nu biasa mah ditatap jeung diusap ditanya lapar atawa henteu ieu mah janji wal wae atuh ongkek aing ceuk Yahudi kumaha ceuk Abu Bakar kuring mah lain nu biasa nah ka mana nu biasa maot saha eta Muhammad Yahudi lolong katutup lahir jeung batina ku kakapiran tapi ngupingkeun bahasa Muhammad nyuh harita keneh Abu Bakar anteun keur kula ka kuburan Nabi kuring deuk asup Islam la ilaha illallah nepi ku akhlakna bener hiji tah katurutan alhamdulillah cek urang ge ladang muludan teh da teuing sabenerna
ini teh Nabi ka masjid aya we godaan teh di tengah jalan aya nyeblok kunaon ku tai onta gur Nabi diseblok ku tai onta wangsul deui ka rorompokna ceuk Siti Khadijah ya Rasul kunaon anjeun teu cios ka masjid kumaha bahasana aya nu nyeblok kunaon ku tai onta kumaha ceuk Siti Khadijah ibak deui salaki ibu tetulus ka masjid aya nyeblok tuluy ditanya nah kang tetulus ka masjid aya nu nyeblok ku saha ku Karang Taruna kumaha ceuk ibu tuh bedog kadek. Jadi orang mah nafsu wae Pak sedangkan Nabi jeung istrina mah tanpa pernah bermain nafsu ibak dewe ya Rasul 3 kali Nabi ngalibat 3 kali diseblok keopat kali Nabi eueuh nu nyeblok cicing heula nah ka mana nu nyeblok datang ke masjid Abu Bakar bertanya ya Rasul naha telat jawabanana sumuhun telat coba bapak telat ke masjid ditanya ku DKM nah kamari telat mau teu dibejakeun aya nu nyeblok euy kusaha ku Karang Taruna ku macet nu masjid serang euy gelut nafsu urang mah Pak Nabi mah henteu beres netepan Abu Bakar usul ya Rasul ternyata di lingkungan urang teh aya nu udur saha tuh itu imahna ternyata nu nyeblok Nabi kumaha ceuk Nabi urang longok nepi hate urang nepi ka dinya 2 geus gagal total ladang muludan leres Pak ada kumaha tuluy gentong eta 2 we geus gagal pare 2 artinya Nabi teh kasentuh Nabi teh cicing di mana cicingna dina sifat Allah aya Allah teh boga sifat ya Rahman ya Rahim badituna ya Gopur aya Gopur teh maha panghampura maka Nabi contohna asakham kahartos rubina Allah boga sifat ya Gopur ya Gopur teh maha panghampura Nabi buktina sabab Nabi mah asakhampura Allah boga sifat ya Gopur maha panghampura geuning urang mah dendama berarti orang can katapelan ku sifatna Gusti matak jalma hayang tepung jeung Allah enteng tong neangan ka kidul tong neangan ka kaler tong nyarupakeun jeung bulan tong disarupakeun jeung panon poe geura toong jalma nu boga sifat Allah itulah dirina eukeur jeung Allahna Allah matak angar balik deui innallaha ma'ana saestuna salamet teh jelema nu bebarengan jeung Allah nu napel sifat Allah dina dirina Nabi cing atau nuka tilu sugan 2 wae gagal nuka tilu teuing nuka tilu mah ilmu rumah tangga Nabi wangsul asar datang ka rompokna Siti Khadijah nuju wiridan Nabi nyanak teko nyalira nyanak cai ku nyalira suruput oge nyalira Siti Khadijah ngagabrug ya Rasul bendu ka abdi nepi ka teu miwarang isim abdi tah mah keur ibu-ibu salaki ibu keur nyieun nasi goreng nah ibu rek langsung bendu ka abdi nepi ka teu miwarang kacadunakeun merek ieu kumaha ceuk ibu keur naon Kang ngadamel nasi goreng kumaha ceuk ibu sakalian keur duaan nya nyaho abdi dibaca we tina irung lagi sakantana sareng teko sareng cai astagfirullah Siti Khadijah nangis Pak pedah Nabi nyanak teko nyalira nyanak cai nyalira nangis nama gejeng nangis Siti Khadijah hirupna lain di dunia tapi Siti Khadijah kahirupanna geus mikiran alam akhirat doraka gede lamun salaki nitah teu digugu doraka gede lamun salaki butuh teu disadiakeun matak nangis kunaon nangis sabab ngartieun surga dibalik perintah suami ketika Siti Khadijah dititah artinya surga keur dibukakeun lamun ieu tadi dititah teh asa neraka mah kopi, mah cai, mah dahareun kusia belana jadi neraka apa urang kumaha istri abah pisan beureun tah ieu nu bakal picelakaan balik pengajian bongan si abah nyebutkan bener kitu pisan tah lamun aya istrina dulu jeung abah di RT-keun beres studio da moal teu kieu jeung istri abah teh naon tadi ngomong naon jeung benar-benar teh mau retekeun ka gorengan pamajikan gitu teu kumaha abah cek abah teh kaduh ngomong aing Siti Khadijah mah apa di balik perintah suami ada surga yang dijanjikan wongina Siti Khadijah tunuh leos ka kamarna widih heula ka Rasul ya Rasul abdi bade kulum nyalira bade kulum ti payun ceuk Nabi teh tunuh nya wios lamun kami miwarang keur tunuh dititah buringas Siti Khadijah lain ibu iya majikan teh keur buringas dititah ngadak-ngadak tunuh ai Siti Khadijah mah keur tunuh dititah ngadak-ngadak buringas nah di balik perintah suami ada surga yang dijanjikan mun merek ieu keur buringas dititah ngadak-ngadak tunuh kamana mah
nya sare atau yakin setengah 11 baca sesuai karena TV listrik pada aing deui nu ngeusian gitu ongko deuk sare tapi hohoak saya tahu kumaha cek salaki cing hampura pangnyokotkeun kopi dapur jeung maneh teh deukeut maneh kokod ku sorangan deuk sare pamajikan teh jeung riweuh jeung capek jeung ngagoda teh kusak sare tutupan ku simut ongko sare aya dada hurung si horeng nyoh HP keur ngomongkeun salaki darah raka gede dipikir-pikirnya katurutan akhlak Siti Khadijah nepi kadinya lapur deui asina arek nyau percaya cing nu kaopat Nabi penak jeung budak yatim kamana indung maot kamana bapak ngantunkeun kumaha ceuk Nabi daek anjeun boga bapak kan tenang saha bapak abdi ieu Muhammad bapak anjeun diangkat anak budak yatim teu dibuli teu dihina teu diledek nah bapak angkatna seorang nabi tadi dia aya bukades jeung pakades turutan berasa di dia aya budak yatim taroh we tong loba 20 ceuk kades ku abdi 10 sakolakeun biayaan paraban jeung salur moal matak-matak jadi sangsara demi Allah moal malahan kades hayang 2 periode ku nyakolakeun budak yatim kun payakun jadi 2 periode tinggal dibeja-beja yeuh budak kami ta eta nu 10 anak angkat kami kabeh jelema salut kabeh jelema hebat nyalon deui menang nah punya ka budak yatim bener Bu demi Allah tah ceuk kades ku kuring 10 sakolakeun budak yatim moal dibuli moal dihina moal diledek nah bapak angkatna seorang kades lawan ceuk bu kades abdi 5 sakolakeun ku bu kades budak yatim moal dibuli moal dihina moal diledek nah indung angkatna seorang bu kades lawan ceuk ustad di dieu abdi 10 sakolakeun ku ustad di dieu sakolakeun ku sararea sakolakeun ku jamaah insyaallah budak yatim moal dibuli moal dihina nah bapak angkatna ieu jamaah lawan kuring 50 budak yatim disakolakeun ku abdi 50 nah ustad loba-loba teuing ngaranna ge ngalamun bebas deuk 100 oge depan ieu acan can nepi kadinya karek ngalamun kabehana lagi nya abdi 50 budak yatim moal dibuli moal dihina moal diledek nah nana gerhana seorang bapak angkatna ceuk Nabi panungtunganana engke di akhirat nu nyaah ka budak yatim ibarat curug jeung jajangkung ngarendengna jeung kami saha nu teu kabita aduh kabitanya ngan ceuk urang ge tadi karek ngalamun teori praktekna mah wallahu a'lam kalah we urang kabita engke jeung Nabi teh cinta Nabi cinta nyaah ka Nabi nyaah budak yatim diusir asa lieur sia teh lain kitu pangejeng budak yatim mah boro-boro mere ngusap rambutna wae jadi ibadah banyak leres sepuh taroskeun ka bapak ketua MUI demi Allah ceuk ibu teh bae urang mah mere henteu deuk ngusapan we tuluy ieu jelema aya 100 saben ngusapan yatim botak atuh bah penting ceramah kudu ngusap budak yatim hapan ini ngusapan kabeh kalah kaliereun atuh ibu tuh katurutan moal ka bab yatim lapur deui jadi ayo urang muludan teh naon atuh karek sebatas mieling kalahiran Nabi can eling kana akhlakna Kangjeng tuh sakitu matak paingan lakot kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah ibu geus jam 11 kurang kuring naik ke setengah 10 ayeuna jam 11 sajam setengah piraku teu wareg lain aya nu ngomong ti bari teu kaciri beungeut teh gaib gitu eta geuning abah geuning ngange oh abah mah hoyong setengah jam deui jadi hoyong deui setengah 12 sok we abah nyalira abdi mah da mikir balik apaan teh 5 jam mun jam 11 ge da kepo teh mun jam 11 ge paling abdi sumping karoropok teh jam 4 subuh mun jam 12 teh karena jam 5 nya wayahna we abah hoyong deui setengah 12 abah we nyalira di dinya Sumedang nih pacar mau lebih beja sian disusul lain Sumedang abdi mah Cimaung Kabupaten Bandung dekat Pangalengan makam Eril Kararayang ngejawab nage Rajen diheureyan ku kolot aing mah. Mudah-mudahan aya bahan pikiraneun, aya bahan talung tikaneun, ilmu penemuna jampe pamakena aji pamaterina singkat tungkap katengkep katangkep katungkup
ku urang sadayana saalus-alus nu ngomongkeun sahebat-hebat nu ngomongkeun anger nu alus nu ngamalkeun mata kuring nu nyaritakeun ibu anu ngupingkeun duanana ge can boga amal anu hade lamun can migawe mata hakikat hareupeun Allah lain macana tapi gawena lain ngucapkeunana tapi bukti tina kalakuanana mata wujudkeun sifat-sifat Allah ayana awak urang ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Kudus ya Salam ya Mukmin ya Muhaimin ya Aziz ya Jabar ya Mutakabir ya Khaliq asmaul husna ngaranna lamun Allah boga sifat ya Gopar maha panghampura maka pek gerak talarapkeun dina diri urang sing gede hampura ka jalma nu goreng ka urang nu geuleuh ka urang nu rujit ka urang nu cua ka urang maka diri kaeuntepan ku sifat Allah lamun Allah ngabogaan sifat Rahman jeung Rahim maha welas jeung maha asih gerak tembongkeun sifat urang nyaahan asihan dedehan boro-boro ka sesama makhluk manusia dalah kasato ge kudu nyaah boro-boro kana sato ka alam ge kudu nyaah sabab urang awak tina opat taneuh cai angin seuneu pek grafika nyaah nu opat rupa kidul kaler kulon wetan pek grafika nyaah kidul kaler kulon jeung wetan langit jeung bumina luhur jeung handapna hade jeung gorekna kun payakun milik satiap manusia sakitu nu kabihatur bobo sapanon sareng sapakan mugi agung aya santuna ibu santunan mere yalah abdi heula atuh nya aing masuk sieun era engke ya ulah ka uih can deui sian ieu mah yo ibu ya sian deuk sabaraha kumaha ibu mana eta tim sholawat atuh geuwat bacakeun buru geuwat bacakeun sok ibu Allahu salamullah ala Rasulillah salatullah salamullah atur nun kasadayana pastrasi buat kada akun simkuring aya channel terbaru di YouTube official karena Bustana Nagarana aya akun YouTube Muhammad Yusuf Kang Eli YouTube biasa di kepoan dina profil TikTok Muhammad Yusuf di simkuring sakitu nu kapihatur billahi fisabilil haq wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rasulillah wa kulli mujahidilillah bi ahlil bad ya Allah salatullah salamullah ala Rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah. Alhamdulillah acara demi acara berjalan kalian lancar ngaturkeun nuhun ka pangarsa mukarrom Al Ustad Nagerhana anu baris maparin tausiah ka urang sadayana anu pamudah-mudahan masing nambihan ilmu khususna kanggo mantena umumna kanggo urang sadayana oge urang sadayana masing tiasa ngamakeun di masing-masing bumina amin urang tutup wae ya acara ngomongkeun surat wal asri sasarengan bismillahirrahmanirrahim wal asri innal insana lafi husrin illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr sakitu anu kapiatur billahi taufiq wal hidayah wa ridha wa inayah summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap 775 siap Pak Komandan biasa dibantos akun baru dari tim Gerhana Official
aya akun Muhammad Yusuf kangeling YouTube biasa dicek di profil akun Muhammad Yusuf. Oh iya. Atur nuhun kasadayana sim kuring pamit undur diri. Wilujeng wingi wilujeng lason. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aya nya. Langsung aya. Paling 2 dintenan.